Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Ti payun mangga urang sami-sami panjatkeun puji sinareng syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Nu mana dina kesempatan ieu urang tiasa ngumpul dina kaayaan sehat walafiat. Shalawat miwassalam mugi tetap dilimpahkeun ka junjungan urang sadayana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ka kulawargina, ka para sahabatna, oge ka urang sadaya salaku umatna anu insyaallah taat kana ajaranna. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sadaya nu kusim kuring dipihormat, nyuhunkeun waktosna kanggo abdi ngadugikeun biantara singkat ngeunaan beriman kana qada jeung qadar. Hatur nuhun ka para hadirin anu tos hadir dina acara ieu. Hadirin anu dipihormat, beriman kana qada jeung qadar seueur manfaatna. Di antarana tiasa nguatkeun kaimanan sareng katakwaan ka Allah Subhanahu wa taala. Salain teh eta, bisa oge nyadarkeun urang ti sagala perkara atawa kejadian nu aya di dunia ieu teh tos diatur ku Allah Subhanahu wa taala. Matak ayeuna qada jeung qadar ieu teh bisa numbuhkeun keteguhan hate sareng kesabaran urang salila urang hirup di dunia. Urang sadaya moal tiasa ngahindar ti katepatan Allah Subhanahu wa taala, erek anu goreng rek anu hade. Sadaya tos diatur ku Maha Kuasa. Iman qada jeung qadar ieu bisa oge numbuhkeun kanikmatan ti Allah Subhanahu wa taala sareng ngadorong urang bersyukur ka Allah Subhanahu wa taala. Salawasna sakitu nu tiasa kusim kuring dugikeun, kakuranganna mohon dihapunten. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.